Nabi mah eta barang penta. Awas eueuh di penta nu jabang bayitnya. Laksanakeun Kang sina cai. Laksanakeun. Maralah pisan atuh. Aduh akang tulungan asarane. Jabang bayi ngadada aya pamenta. Malahan mah mahiwa dadaek repe. Tambah-tambah totoje kana sagala. Hayang naon atuh jabang bayi teh. Buru-buru bejakeun tong asa-asa. Beungkeung akang keur salse teu barang gawe. Tok bejakeun supaya tereh laksana. Nakirana akang teh ridho keur nyumpona si jabang bayi. Tangtu bae akang mah ridho, tapi asal nu bakal kabeuli. Aduh akang mentana lain balian. Enteng bangga mun kudu dicaritakeun. Heueuh gancang yeuh geura bejakeun. Najan bangga ku akang rek dibuktikeun. Jabang bayi mentana nu bakal mata. Ngajujurung ninita ngetrok nu botak. Bujur buset eta mah moal kasorang. Nu kitu mah pamenta nu kacing calang. Kang, sok atuh. Naon sok atuh? Nya eta laksanakeun. Bicilakaeun nu kitu mah barina ge. Aduh akang tulungan asarane. Jabang bayi ngadada aya pamenta. Malahan mah mahiwa teu daek repe. Tambah-tambah totoje kana sagala. Hayang naon atuh jabang bayi teh. Buru-buru bejakeun tong asa-asa. Beungkeung akang keur salse teu barang gawe. Tok bejakeun supaya tereh laksana. Nakirana akang teh ridho keur nyumpona si jabang bayi. Tangtu bae akang mah ridho, tapi asal nu bakal kabeuli. Aduh akang mentana lain balian. Enteng bangga mun kudu dicaritakeun. Heueuh gancang nyai geura bejakeun. Najan bangga ku akang rek dibuktikeun. Jabang bayi mentana nu bakal mata. Ngajujurung ninita ngetrok nu botak. Ambuing bujur buset eta mah moal kasorang. Nu kitu mah pamenta nu kacing calang. Allah daek mun ku akan dipencet. Pusing jabang bayi teh barang penta teh maralah pisan. Iraku atuh Kang, make dipencet kawas ka anak jangkrik we akang mah. Paur aya tungtungna udah. Udah picilakaeun atuh meta nu kitu mah.